Jadi kemana baik ngalirna eta getih maka jadi kendaraan setan. Lamun ayeuna setan amilu aliran kana geuna rupa-rupa kejahatan geuna. Nanya batur, nanya batur. Lamun hatena boga niat halus pasti pagawean halus. Lamun ayeuna si hatena goreng pasti pagawean ge goreng. Entah seperti dia. Lah jangan baik. Adegan seperti itu anu penting dan hatena we halus. Hatena we halus. Asap ningali dina layar televisi nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Puji kalayan syukur dan sangakeun kadat Allah Subhanahu wa taala anjeun anu kagunganana. Anu kalayan rahmat sareng karunia mandanna urang sadaya parantos ditepung deui kana waktuna ngalaksanakeun thalabul ilmi. Nah, poeana sakitu mudah-mudahan bae sapanjang urang sadaya kapurung ku usia kalayan mudah-mudahan aya dina pertulungan mantan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge salawat sareng salamna mudah-mudahan senantiasa dilimpahkeun kajunjunan urang sadaya Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian dina waktu anu ieu urang nyusuri nya surah-surah pendek para urang. Ieu maca dina waktu keur salat nya. Nah yoge nya unsur tauhid, aya unsur tauhid atawa kaasupkeun ayat tauhid. Nya urang bantun tina surah anu pangakhirna surah-surah pendek kana piji amat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min jinnati wan nas. Terjemahna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu kaula nyuhunkeun diraksa dijaga billahi ka Gusti Allah minasyaitonir rajim tina panggoda setan anu dianjak. Bismillahi kalawan nyebat dengan Allah ar-Rahmani anu mikawelas ar-Rahimi tur anu mika asih. Ari baheula masuk diartikeun ar-Rahmani anu mapari nikmat agung di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi sareng
hari nikmat alit di akhirat wungkul. Nah boleh gitu ya, ngartikeun teh gitu. Jadi dianggapna di dunia mah nikmat nu kacil gede na, di akhirat leutik gitu. Padahal keayaan di akhirat mah nikmat luar biasa, nikmat encan pernah kealaman di alam dunia. Dina pada akhirnya nikmat encan pernah ketingali, nikmat encan pernah kadamu, oge nikmat encan pernah kabayangkeun, moal bisa dibayangkeun ku hate. Mun teh meureun di surat Ejia seperti kieu teh bisa diseruakeun dina pada istimewana. Tauge dikuatan ku hadis mana yen Allah Subhanahu wa taala anjeunna pantos nyiptakeun nikmat 100 nikmat dilungsurkeun ku Allah hiji nikmat di alam dunia anu sasayana 88 ke dipaparingkeun di akhirat. Jadi gede kayaknya nikmat di akhirat daripada di dunia. Lah pantasna hiji amal ku Allah dilipat gandakeun misir pahalana. Sarupa jadi 10, 70, 100, 700 melipat ganda. Jadi luwih loba misir umatna di akhirat. Surat An-Nas artinya manusia tapi karyatikeun pirang-pirang manusia tapi nuhun kana Allah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, hati nanti ucapkeun ku anjeun. Ucapkeun ku anjeun a'udzu kaula nyuhunkeun diraksa birabbin nas ka pangeran anu ngajaga manusia. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad a'udzu kaula nyuhunkeun diraksa birabbin nas ka pangeran anu ngajaga manusia. Tadi kasih kana doa nyuhunkeun diraksa ka pangeran manusia. Tegasna ka Allah. Malikina serajana sakabe manusia. Tadi nama ieu mah ada geunahna disebut kabehnya nudukeun kana jalma loba. Rajana sakabe manusia. Ilahin nas pangerana sakabe manusia. Min syarri waswasi tina goreng-gorengna atawa tina kejahatan anu ngaharewas. Min syarri waswasi tina kejahatan anu ngaharewas. Was-was sok jadi Was-was ragu. Was-was ragunya. Ragu. Ragu teh pagawean hate. Ieu. Ngarewas al-khannasi anu ngadodoho. Alladzi waswisu anu ngarewas pisudurin nasi dina hatena manusia. Minal jinnati tina setan jin wan nasi jeung setan manusia. Setan manusia. Ul ucapkeun ku anjeun a'udzu kaula nyuhunkeun diraksa bi rabbin
ilahin nas, ka pangeran nu ngajaga manusia. Malikin nas, raja sakabeh manusia, ilahin nas, pangeran sakabeh manusia. Min syarril waswasi, tina kejahatan anu ngaharewos, al-khanasi anu ngadodoho. Allazi yuwaswisu anu ngaharewos, nu ngawaswaskeun, anu ngaharewos fi sudurin nas dina hatena manusia, minal jinnati tina setan jin, wan nasi jeung manusia. Apa? Aku suratan pangbungsuna nya. Nah ya teh di berengaran surat An-Nas artinya manusia. An-Nas teh kecaptina ieu asalna itu ujung-ujung insan atau insan manusia teh insanun hiji jalma lamun dua jalma insanani dua orang dua jalma dua jalmanya karek nasnya nas nasun sakabeh jalma atawa pirang-pirang jalma itu asal teh insanun saurang jalma insanan dua urang jalma nasun pirang-pirang jalma. Jadi insan nuduhkeun ka saurang kasih kalimat tunggal saurang insanane nuduhkeun kana dua nasun nuduhkeun kana jama. Lamun istilah Arab namanya anu nuduhkeun hiji jalma teh di dieu sebutna teh kalimat mufrad. Mufrad tunggal hiji atau saurang atau tunggal. Lamun nuduhkeun kana dua disebut musanna kalimat musanna atau tasniah musanna nuduhkeun kana dua. Lamun leuwih ti dua disebut kalimat jama loba kalimat jama. Nah ieu teh rupa bentuk kalimat dina bahasa Arab. Nuduhkeun kana hiji disebut mufrad tunggal, nuduhkeun kana dua musanna dua. Lamun leuwih ti dua nepi ka teu ka itu dina padalamanna disebut kalimat jama'. Contohna seperti ye insanun hiji jalma, insana dua orang jalma, nasun jalma-jalma atau pirang-pirang jalma. Eta asal usulnya kata nas teh insan. Insan. Aya dina Quran kalimat insan. Cik dina lebah mana tah?
laqad khalaqnal fi ahsani taqwim. Dia surat akhir nih. Laqad khalaqnal insan. Nah, taman anu mantukna ka Nabi Adam. Bentuknya tunggal, sama. Oke, ini surat Asri. Innal insana lafi khusrin. Dan contohnya ini Quran pakai kalimat tunggal. Jadi di bahasa Arab bentuk kalimat ayat ini lupa kahiji bentuk hiji tunggal mufrad. Kaduana menunjukkan dua bentuk misalnya katiluna luwih ti dua sebut bentuk jamak. Taya surat Anas teh surat An-Nuka. Surat An-Nuka 14. 114. Surat An-Nuka 114 tina jumlah sabaraha? Tina jumlah sabaraha? Tina jumlah 114. Sebab jumlah suratnya yang ukur ini 114 surat. Kahijina surat Fatihah, terakhir surat An-Nasr. 114 surat. Tuluy. Nah, diturunkan anak di Mekah. Sok disebut surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di Mekah. Turuna ayat karasan Rasulullah SAW menuju ayat di Mekah. Pami Rasulullah menuju ayat di Madinah mah ya disebut surat Madaniyah, bangsa Madinah. Jumlah ayatnya ayat genap. Nah, jumlah ayat genap. Tuluy jumlah kalimatna. Kami jadi identitasnya surat An-Nasnya. Kalimat nanti ayat 20 ya. Mau diajaran mah dihitung ya. Jumlah hurufna ayat 78 huruf. Bisi kairi di surat Al-Falaq ya. Bisa dihitung ya. Jumlah yang genap kalimat ayat 20 hurufna ayat 78. Tak susunan yang paling detiknya disebut hurufnya. Kul. Hiji kof dua lam. Itu kul. Hamzah ain waw dal. Bi rabbin nas bana dihitung dua. Lamun ayat tasdid berarti dihitung dua. Binas alif lam nun alif sin. Ya paham aja sebenarnya. Mun alifnya. Nah bedanya alif hamzah mah kaasupna teh huruf hidup. Jadi sok aya kadang garis patah, kadang kasroh, kadang doma. Eta disebut huruf hidup. Jadi huruf anu berharokat, sok make harokat, make baris hidup. Ari alif mah tara paling sukun. Sukun seperti ya teh barisan ya, ieu lah.
Jadi nu make baris mah hamzah. Eta keur ngabedakeun antara hamzah jeung alif. Hamzah kasih huruf hidup, alif mah huruf mati. Kaya lamun dihitung huruf nate aya 78. Anu make tasdid berarti double. Hurufna. Kalimatna aya 20. Seperti kul. Kalimat a'udzu birabbi annas. Aya 4 kalimat. Hurufna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hurufna aya 16, kalimatna aya 4. Batur marajin ya, sakabeh Quran dihitung hurufna. Barang paling katalar teh naonna ayatna bubuhan hurufna sarua genep ratus 60 genep bubuhan genep apa genana gitu. Batu mah hurufna jeung kalimat tadi dihitung gitu. Namun sababna bisa namahan tawaya anu ngurangan huruf kalimat yang sadulisna malik anas ilah jeung anas mim syarri alwas wasabanas alladzi yuwaswisu fi sudur nas min al jinnati wan nas. Jadi ayat 20 kalau dihitungnya ayat 20 kalimat hurufna ayat 78. Nah ayeuna maksudna tina ayat nya eta mah ureuyan mah kalimatnya. Nah ayatnya diturunkan dina narika pernah kepangan Rasulullah SAW anjeunna tidak mang repot. Tak menurut peneliti menayana meureun dokternya boleh nama Tobi data ya dokter di namanya ayah Tobi artinya dokter Tobi itu dokter. Namun kan pemeriksaan dokterna yang Kanjeng Nabi teh kena sihirna seseorang orang Yahudi kena sihir. Sabab zaman baheula masih kene nyaubah anu ngagunakeun ilmu sihir teh. Terutama orang Yahudi di zaman Nabi Musa ya. Zaman Nabi Musa seperti anu nganakeun ku Firaun jeung bala tentara teh ilmu sihir. Nah kalain cenah eta ilmu sihir aya fisik, aya bentukna, aya wujudna. Nya eta kurupa mamahitan. Bentuk pocong. Bentuk pocong. Kalawan lamun aya namanya dijieun tina induk. Zaman baheula walau alam aya induk. Ari oge sabut tina karomahanna sabutna. Ya eta mah nya gampang karti we. Lamun ayeuna sakayan we urang iuk kitu. Iuk. Kalayan tali enak teh jumlahna teh loba 11. Di taliannya di mayit itu mana
talian daya 11 gitu. Nah, sampai situ maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberi petunjuk ke Rasulullah SAW ke obatinanya, ke mubaranana. Nya ngalampungan dilungsurkeun ya surat An-Nas sekaligus jeung surat Al-Falaq, 2 surat. Matak diparentah kul baca ku anjeun. Baca ku anjeun. Taya ubahna baca gitu. Jadi diturunkan dia sekaligus ke mubaran tidak mana Rasulullah SAW. Surat Anak jumlahna ayat 6 ayat, surat Al-Falaq ayat 5. Jadi jumlahnya 11 gitu. Maka setiap ayatnya per ayat dibaca ke Rasulullah SAW, maka dadak sakala eta tali anu 11 nuntut udara lepas. Qul birabbin nas, ujug udar hijai gitu. Malikin nas, udara anu kadua anak. Dan ketika akhir surat Al-Falaq, maka udara sakabehana. Demikian Rasulullah SAW kalanya dijaga ku Allah Subhanahu wa taala tina penyakitnya demikian aja damang gitu. Abdi nyuga diraksa gitu. Kulang diberi binas. Abdi kaulah nyuga diraksa ka pangeran ngajari manusia. Dina surat Al-Falaq a'udzu birabbil falaq. Abdi tapi kalau nyaman dirasa ka pangeran anu ngajaga waktu subuhnya Al-Falaq. Nah ye sababiahna diturunkan ye surat utawa asbabun nuzulna sehubungan sareng waktosna Kanjeng Nabi tidak merepot. Pikeun mubarana Allah mengusulkan ieu 2 surat An-Nas sareng Al-Falaq. Nah ku hal eta lain wungkul anu diparentahkeun ka Rasulullah SAW. Nya sakabeh jaman iman kana ieu Al-Qur'an diparentahkeun. Kana kudu nyuhun ke diraksa tegas pemagana lewat di surat itu. Ya contohnya di hadis dijelaskan sing sajaman macakeun surah Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Saacan imam ngageserkeun tina tempat liukna cenah, maka bakal menang panjaga kalayan dihampura dosana di antara jumaan ieu nepi ka jumaan bakal tina jumaan ieu nepi ka jumaan tukangna ari dihampura mah kitu. Jeung bakal dijaga tina jumaan ieu nepi ka jumaan bakal datang dan jaga gitu. Aya dihampura, aya dijaga. Aya dihampura mah nu geus kalampahan, ari dijaga mah bisi kalampah teuing. Kitu keur ngajaga-jaga. Tauge aya sebagian keterangan anu sing sajalma anu
macakeun alilas 3 kali al-falaq 3 kali anas 3 kali dina sabaraha tiap-tiap ngalaksanakeun salat fardu maka bakal menang panjaga raksa ti Allah Subhanahu wa taala. Eta dina pada khusus waktu anu khusus umumna mah iraha wae dibacakeun. Eta dina mah pengamalan bacaan nananya paradi supaya menang panjaga ti Allah Subhanahu wa taala. Yang beda meureun kudu hati heulanya eta nana hartina gitu kudu pala hartina. Naon salamna supaya leuwih usuk-usuknya eukeun maca namun seun apal hartina mah gitu. Asbabun nuzulna Taya surat Anas teh lamun diberi judulnya. Nah, Allah selaku pelindung manusia tina kejahatan setan. Allah sebagai pelindung manusia dari kejahatan setan. Nah, jadi dirinya ada unsur tauhidnya. Allah sebagai pelindung manusia dari kejahatan setan. Kul ucapkan ku anjeun. Tayoge ya kalimatnya ente ujug-ujug. Kul. Asal mah aya asal usulna. Dina kola artinya geus maca geus nyarita geus maca taya jadi kul capkeun ku anjeun taya tama bentuk perintahnya. Kalimat teh bisa dirubah nepi ka 10 kali perubahan. Sebab tina kitab qola teh bakal rupa-rupa anu tina mun dina Al-Qur'an oge. Seperti qala yaqulu aya asal aya dina Qur'an yaqulu nya. Yaqulu naon ing surat Baqarah. Di surat Baqarah aya barisan pangguhurna ya. Aya artinya yaqulu qala yaqulu qaulan sakayanya ngadang kecap qaul ulama ceningana qaul qala geus nyarita yaqulu keur tobatan nyarita qaulan caritaan atawa qala geus ngucap yaqulu keur bakal ngucap qaulan ucapan ada ngucap makulun diucapkeun kul nya kadang kesabaran qala yaqulu qaulan qailun maqulu kul kagenapna teh kul kagenap la taqul ulah nyarita ulah ngucap makulun tempat nyarita jeung waktu nyarita mikolun alat keur nyarita. Audu ge teu ujug-ujug audu tina ada yang audu. Gitu. Ada yang audu. Audana itu maudun. La tahu. Setiap kalimat anu ngandung harti pagawean aya asalna bisa dirubah dengan 10 kali perubahan disesuaikan jeung waktu gitu. Seperti Inggris waktu bakal
aya sebut kata kerja suruh larangan tempat jeung waktu kasuk alat. Nah, tina hiji kata bisa dirubah jadi 14 tina kola oge. Saur saha nyarita teh saurang, dua orang, loba, lalaki atau awe nya gitu. Jadi kola kolu, nah saurang mah nya kolu. Kolat tina hadis loba kan. Kolat Aisyatu hari lebah anu bade nyarita si Aisyah mah kolat. Hari Rasul mah kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari sidai sama kolat Aisyah radhiyallahu ta'ala gitu. Jadi sama kolat dirubah-rubah disesuaikeun saha anu bakal nyaritaana gitu. Kola kolu kolat takulna kul takul makutum kul tibul makutun makutu kulna banyak kalimat yang sakaya kul tuh ini habis lagi kau habis nyarita kul habis nyarita sadaya. Nah itu bagian ilmu sorotnya, sorot tukang ngarubah-rubah kalimat gitu. Lalu anu tak ngatik baris mah tina jadi ilmu nahu atau bagian ilmu nahu matak sok anu nyebutkeun ilmu nahu cenah bapakna ibuna ilmu sorot bapakna anu artina saling melengkapi jadi saling lengkapan anu ngatur bentuk oge anu ngatur barisna tukang memeres bapak mahena tukang memeres. Nah itu mah nah gitu sekilas ya, mengenal tentang kalimat gitu. Biro binas anu ngajaga sakabeh manusia ngajaga atau anu ngatur ya. Ngatur manusia atau anu urus dijaga diurus diatur malikin nas rajana sakali manusia raja penguasanya raja penguasa tapi beda raja ya. Raja manusia sama raja Allah gitu. Dina arti ada jelema mah penguasa teh teu ngamilih ya boga kelapasan unggul gitu. Ari Allah mah sareng ngamilihna. Malikin nas rajana sakabeh manusia, ilahi nas pangeranna sakabeh manusia. Lamun Rob diartikeun pengatur, penjaga, pengurus gitu. Malik penguasa. Ilah pangeran kene ilahi mas pangeran sakabeh manusia tayeu mah dat anu wajib di ibadahan anu wajib disembah. Di dieu jenengan Allah sebatkeun tilu kali tilu empat sebatkeun Rob Malik sareng ilah ya. Rob anu ngajaga Malik ya anu kagungan kerajaan anu ngarajaan rajana adalah anu wajib disembah. Min syarril waswasi tina kejahatan anu ngahareos baheula masa dihatikeun anu ngawaswaskeun jangan ada anu ngawaswaskeun teh anu ngaragu-ragukeun dina hate. Aya ragu teh kebalikan tina yakin.
yakin perkara anu benerna aya ragu-ragu perkara anu salahna. Sakumaha pancekna jelema anu salah pasti nyaman ragu-ragu ya. Sakumaha yakinna, sakumaha teguhna jelema anu teu bener hatena tetep we mamang ragu-ragu. Was-waskeun anu ngaragu-ragukeun. Dihartikeun anu ngaharewos gitu. Ngaharewos. Nah disebutkan ngaharewos. Karena perkara anu jahat ya. Sabab anu langsung ada ronggan hati ya. Langsung tojo tina hati gitu. Bukan niat karena goreng. Ternyata bisikan setan. Oke, aya anu datang mati sabudeureun urang. Datang ti manusia, setan manusia teh. Lamun aya ngainformasikeun perkara anu goreng, asa kumaha ucap-ucapanana? Haharemosan, nya aya goreng terang-terangan saya setarikna. Ngomongkeun batur menunya, ngomongkeun batur. Sadaekna tara. Nyumput malah haharewosan. Bisi aya anu ngadengan, bisi aya anu apaleun. Ari manehna mere apal ka batur. Kade ulah aya anu apaleun, tapi manehna ngabejakeun. Oke, kaduana nya Allah mah naonnya itu disebut lah gitu. Nanti dianggap seperti jelema we tak parahnya kalau gitu. Soal nyebut apa? Ulah aya apa? Ari Allah mau nih nya tanya acan. Tadi itu pang-pangna disebutkan anu hareus teh. Ari kana perkara anu goreng mah jolna di luar oge tarik-tarik harewasan dina goreng gitu. Atawa jolna tina hati sorangan setan jin dea. Alladzi waswisu anu ngawaswaskeun anu ngaharewas bisu dinas dina hati manusia. Nah hati dina jinnati wanas jin setan manusia. Sebab dina setiap diri manusia teh aya setan aya jin. Aya setan disebutkeun setan jin. Setan jin. Bisa disebutkeun jin korin. Itu make urang teh. Itu make jin korin. Hartina korin anu marangan nya. Anu marangan. Marangan saha? Marangan setiap jelema dibarangan ku setan disebut setan di korin ya. Tinggal jinati. Hari nasma setan manusia mah nyata setan mah aya di sabudeureun urang. Di luar awak urang kitu. Tukang ngawujud ngarayu kana goreng. Eta setan manusia, tukang ngajak kana goreng. Tukang ditanya goreng. Setan manusia. Eta setan dua rupa. Setan jin, setan manusia. Setan jin nyampat dina diri urang, setan manusia aya di sabudeureun urang, di sekitar urang. Disalasakeun kurang oge nya. Mempegang niatan goreng jangan di jero nya. Tina hate gitu. Ngadorong karena anggota bani urang. Teu ujug-ujug ya. Teu ujug-ujug digawe perkara kajaba aya dorongan dina hate heula gitu. Lamun hatena boga niat halus pasti pagawean halus.
Lamun ayeuna si hatena goreng pasti pagaweana ge goreng. Entah seperti dia. Lah cenah bae. Adegan seperti itu anu penting dan hatena we halus. Hatena we halus. Asap ningali dina layar televisi nya. Coba ribet ya. Ibu-ibu nya kan bae teh ditiung yang penting hatena we halus. Najwa urang itu. Eta mah babasaan wungkul ya. Sebab lamun hatena halus pasti penampakan anggota badannya pasti halus ya. Sahabat Kanjeng Nabi nya inna fil jasadi mudghah. Sanyanyana dina jero jasad manusia teh aya mudghah. Sekerat dagingnya aya daging. Paida pasada jasadu kullu. Maka meruksak eta dagingna maka bakal ruksak sakujur badan. Wa idza salahat jasadu kullu. Lamun ayeuna eta daging teh beres halus, maka baris aya penampakan halus di sekujur badanna gitu. Jadi tergantung isi hati. Lamun isi halus, maka penampakan sekujur badan bakal halus, lamun goreng pasti goreng. Jadi artinya mah asalia mah bertolak belakang mah hatena halus ari kenapa goreng. Ya, kajian deui da nyahate mah sebenarnya mah nyalus we mengakui karena goreng. Sanajan penampakan mah goreng, tetap ngaku hate mah karena gorengna gitu. Seperti ini ngabohongnya, ngabohong. Kulisan bisa ngabohong. Tapi hatena mah apa ya? Mana teh ngabohong je, ngabohong ge goreng gitu. Apalin karena gorengna itu. Maka disebutna munafik ya. Kalau Jerman gopek gitu. Lain di hati, lain di lisan. Jadi itu ayalah istilah gitu nya, anu penting hatena we kudu halus. Jadi hatena halus bisa dipastikan penampakan sekujur badannya bakal halus gitu. Jadi ukuran hatena. Saur Kanjeng Nabi keayaan setan jin dina barang urang teh henteu cicing. Maka nyaliara ka sakujur badan. Nyaliara. Saur Kanjeng Nabi inna syaiton yajri min ibni Adam majra dami. Maka sebenarnya setan bakal liar yajri berjalan dia idar-idaran. Miripnya Adam di Bani Adam tresna ti manusia majra dami nurutkeun jalanan getih. Itu. Ada getih pan teh cicingnya dari derahan tadina dina jiwa teh. Wah ini khositu ayuk dipa. Wah ini jeung saya kaula khositu mikasieun ayat dipa. Pi kulubiku sok sieun eta setan teh nyayang dina hate. Cicing dina hate. Jadi hate dikendalikeun ku setan. Nyalau bahasa sederhana mah nafsu nya, namun nafsu gitu. Nah eta teh perbawa setan. Jadi kemana bae ngalirna eta getih maka jadi kendaraan setan.
Minum kau mana? Lamun tema ayeuna aliran darah kana mulut, minum ya, kana mulut. Maka bakal keluar perbawa setan. Nah, eta mah bentuk nama gibah teh mah ya. Atau mitnah. Nyarekan batur. Tah eta teh setan keur aya dina dina mulutna ya. Ya, rupa-rupa we. Ngahina batur penghinaan. Rupa-rupa we. Pagawean eta mulutnya. Lamun ayeuna setan amilu aliran kana geuna. Rupa-rupa kejahatan deui nya. Kayak batur, nayok batur. Rupa-rupa lah kayak. Tah eta teh itu. Setan keur aya dina. Dina beungeun Milu kana aliran kana sumur tiang tajam ini, yang tajam ngalapu. Kena mata. Lamun kana beuteung, lapar. Hayang di pinuhan wae. Pinuhan beuteungna. Tah jadi numutkeun aliran darah ka mana wae. Setan jadi kendaraanna. Numpang kan aliran darah. Kue sebab itu, nah maka orang diperintahkan untuk dijaga dengan kejahatan setan. Nyuhun ka Allah Subhanahu wa taala kumaha cara nyuhunna? Nyai bacakeun kul. Bacakeun surat An-Nas atau surat Al-Qaf. Saurkannya Nabi fa inna Allah khonasa lamun sejelema eling cenah ka Allah khonasa. Eta setan teh lumpuh. Artinya teu bergerak, teu berkutik nya. Teu bergerak. Eling ka Allah. Fa inna sia eta kumaha? Maka lamun ayeuna poho eta jelema ka Allah. Ieu takwa betaheun. Maka betah Eta perintah keur ngajaga diri tina kejahatan rupa-rupa kejahatan setan. Nah, ngaliwatan pembacaan surah An-Nas jeung surah Al-Qaf. Eta jadi doana tuluy enak keseharian anak dipake ke melengkapi dina sholat. Nah, disuruh melengkapi sholat hukumnya sunat. Kalayan pemakaian anak dina sholat, penggunaan surah-surah aya panjang, aya pendek, gitu. Tahu gitu diaturnya nyunahkeun sunnah hukumna ngatur pemakaian surah anu panjang atau pendek. Rata-rata panjang dina sholat anu make surah teh rakaat hiji jeung kadua tiap sholat. Dina sholat 4 rakaat tetapi kahiji kadua 3 rakaat 2 rakaat kahiji jeung kadua. Diusahakan lamun teh mah rakaat kahiji surat An-Nas. Rakaat kaduana pilih surat anu leuwih pendek. Leuwih pondok tibatan surat An-Nas surat Al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Kautsar, Al-Quraish, Al-Asri gitu. Ulah dibalikeun ya. Ari miti alias nu
kaduana Anas muntah mah ponokeul atuh banyak. Artinya lain batal sholat nanya tapi kenyona. Gitu. Jadi kayak istimewa itu berpahala alatan pemakaiannya, pemakaian penggunaan adalah surat. Gitu. Jadi satu ini surat mana baik anu dibaca. Mudah mainan udah panjang at-takasurnya al-hukumut. Oke, di rokat yang kedua sudah pakai Anasnya terhitung sama jumlah ayatnya gitu. Ada paling loba dihilangkan anu ada selektif pakai rokat kedua ya. Ya panau apa mah saya ingat sekayangnya gitu sekayang. Ya tadi kenalan sekalian tapi diatur gitu. Diatur di teangnya anu nya leuwih halusna pahala namanya. Pahala di masalah pengaturan penggunaan surat-surat. Alhamdulillah, assalamualaikum.